Kaum dangu sadayana urang kupingkeun ku balarea dongeng Sunda karya Jenal M. Tonton anu dipintonkeun ku Mang Jejen wilujeng ngadangukeun. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya kaum dangu sadayana tepang deui sareng simkuring Mang Jejen dina pidangan dongeng Sunda anu ngabantun judul Jurig Panganten anu bagian ka-15. Alhamdulillah gening dulur-dulur urang nu ngadangukeun jurig panganten teh sanes wae ngan ukur di tatar Sunda, di tatar Nusantara, tapi oge di mancanagara. Aya nu di Oman hatur nuhun, oge anu di Taiwan, Singapura sareng Arab Saudi. Ngadarangukeun cenah. Hatur nuhun mugi sing sararehat sadayananya. Sumangga kaum dangu sadayana supados teu nyangklong kana waktos ieu lalakon jurig panganten urang teraskeun deui. Kitu tahnya. Sumangga gerak siapkeun kopi sareng lalawuhna. Jurig panganten bagian 15 sejak dikawitan. Karek ge erek mareman HP di jalan di hareupeun mobil kurang leuwih jarakna 5 meter ujug-ujug aya nu meuntas nyaeta saurang awewe nu make pakaian panganten. Atuh puguh bos akun reuwas kacida refleks memparkeun setir ka belah katuhu. Dina kaayaan tarik leuwih ti 100 km per jam mobil teu bisa kakadalikeun. Mobil nabrak pembatas jalan terus jungkir balik sababaraha puteran. Antukna mobil nangkarak bengkang. Dina kaayaan geus teu mangrupa. Ari bos akun sapada harita geus eueuh renghapna deui. Awak jeung beungeutna baloboran getih. Juragan Komar di imahna reuwas tur hariwangeun basa dina hapena kadenge sora sing jeleger. Teu kungsi lila hapena bos akun pareum. Juragan Komar terus ngageruan bos akun. Bos akun bos. Sanggeus sababaraha kali digero eueuh jawaban, Juragan Komar ngahuleng terus rasa yen bos akun pasti kacilakaan. Waduh, kacilakaan sigana mah. Salah keneh aing bet nelepon manehna. Ceuk Komar nyarita sorangan. Padahal kewe rek istiet mah mun aing geus narima duit. Komar tuluy kukulutus handeueul lantaran teu jadi rek meunang duit ti bos akun. Risma noong bari ngadedengekeun nu keur kukulutus di satukangeun panto kamar nu dipelengekeun. Sanggeus apal tur yakin bos akun nu rek ngabuking manehna teh teu bisa datang lantaran meunang kacilakaan. Risma nutupkeun deui panto kamar terus gancang nelpon Angga. Di warung
Angga jeung Yono keur ngopi bari panon mah terus ngawaskeun ka imah juragan Komar. Keur kitu kadenge sora HP Angga disada aya nu nelepon. Angga gancang nyokot HP dina saku jaketna. Barang ditingali sing horeng Risma. Angga gancang ngangkat eta telepon bari tuluy cengkat dina diukna tuluy ngajauhan Yono. Assalamualaikum Riz. Kang Angga sareng Yono standby di warung caket bumi juragan Komar. Kumaha? Aduh, syukur atuh ari kitu mah. Muhun. Upami kitu Kang Angga sareng Yono uih deui nya. Muhun Riz. Assalamualaikum. Angga mareuman HP-na tuluy nyamperkeun di Yono. Telepon dari saha enggak? Risma, kumaha cenah? Urang balik we ayeuna mah. Walah, pan urangna boga misi nyelametkeun. Angga gancang ngahulag, tur mere kode ka Yono bisi nu boga warung apaleun. Yono jempe, tuluy cengkat, memeh ninggalkeun warung. Yono meakeun heula cikopi, geus kitu tuluy init nyamperkeun motor. Atos Bu, janten sabaraha? Teu nambihna naon? Oh, duka ke urang teruskeun heula. Yon, dahar naon wae tadi? Cuma bala-bala hungkul genep. Tema Yono teu kireum-kireum. Waduh, padahal tadi teh geus makan heula jeung pecel lele. Angga ngagerenyem. Tamih bala-bala genep saurna Bu. Janten sabaraha? Kopi janten 7.000, tamih bala-bala genep janten 13.000, Cep. Angga ngodok duit dina pesak sakuna, tuluy mikeun duit 15.000 kana boga warung. Ieu Bu, wios teu kedah diangsulan. Aduh, hatur nuhun atuh Cep. Sami-sami Bu. Temal Angga bari tuluy amitan kana boga warung. Mangga Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angga ngaleos ninggalkeun warung. Tuluy celak kana motor nu geus dihirupan ku Yono. Geus kitu mah, biur, motor teh dipajukeun rek mulang ka imah Angga. Ari Yono ngerasa heran, naha Angga bet ngajak balik. Tuluy Yono nanya ka Angga. Kunaon buat balik enggak? Pan urangna duaan rek moga jelema nu rek mawa Risma. Teu jadi. Ento jadi naonna? Ento jadi mogatna? Lain. Terus ento jadi naonna atuh? Jelema nu rek ngabuking Risma teh teu tulus datang. Kunaon kitu? Kacilakaan di jalan tol. Walah, syukur. Jadi urangna duaan teu kudu riwoh-riwoh. Nya sidik. Jep, Yono teu tetelepek deui ari geus apal kana kajadian mah. Yono tuluy ngajalankeun motorna. Kira jam 8 peuting, Yono jeung Angga geus nepi ka imah Angga. Reg, Yono ngureunkeun motorna di hareupeun imah Angga. Jurut, Angga turun tina motor. Rek ka imah heula, Yon. Balik gos poting. Nya atuh, ari kitu mah. Nya gos, urangna balik heula nya. Nya Yon, hati-hati di jalan. Iyo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geus kitu mah, Yono ngajalankeun deui motorna ninggalkeun Angga. Ari Angga tuluy ka imah, ku siwel ngaluarkeun kunci imah dina jero pesak calana. Ceklek, kunci panto dibuka. Barang bukakeun panto, Angga kerung, ngerasa hemeng.
lantaran lampu imah geus nyampak caraang. Padahal tadi memeh init tengah hurungkeun lampu imah. Nah, lampu teh becaraang. Rarasaan tadi memeh init tengah hurungkeun lampu. Angga ngagerentes bari tuluy asup ka imah. Gek diuk dina korsi semu ngabebeutkeun maneh. Tuluy mukaan sapatu. Keur kitu kolebat. Di dapur aya nu ngolebat deui siga kajadian tadi sore memeh init jeung Yono. Meg. Angga geus boga panyangka yen eta teh Lastri anu mimilu ka manehna. Tuluy Angga cengkat muru ka dapur rek ngayakinkeun. Dina lawang panto ka dapur, Angga nitenan kayaan jero dapur, tapi tayasa saha. Angga tuluy ka cai, terus wudu. Sanggeus wudu Angga tuluy ka kamar rek ngajalankeun salat Isya. Beres salat Isya, Angga tuluy wiridan. Beres wiridan, goledag. Angga ngagoledag dina kasur. Panonna neuteup ka langit kamar. Pigeulang leungeun katuhuna ditumpangkeun kana tarang. Pikiranna kumalayang. Teu nyangka yen manehna kudu nyang hareupan rupa-rupa pasoalan nu teu disangka ti anggalna. Nya, nu tadina Angga teh rek nyieun konten YouTube, tapi kalah kalibet kana urusan batur. Keur kitu, breh, kajadian dina impian teh nemongan deui. Kapikiran ku Angga basa Lastri nuduhkeun panto kamar. Tapi kaayaan eta panto dikunci. Terus Lastri nuduhkeun deui gunukan taneuh nu geus pinuh ku jukut jeung pepelakan sejenna nu teu kaurus. Nah kunaon dina eta impian teh Lastri nuduhkeun panto kamar jeung nuduhkeun gunukan taneuh. Nya ge ukur dina impian, tapi sigana eta teh hiji pituduh. Tapi naon nya? Kudu dipaluruh ieu mah. Tapi kumaha carana nya? Kapan si Mang Carmat sakitu ketat nak ngajagaan eta imah? Batin Angga tuluy galecok. Ieu mah kudu minta bantuan Risma. Ceuk Angga bari tuluy cengkat gap kana HP. Maksudna rek nelpon Risma, tapi teu jadi bisi ngaganggu lantaran waktu geus maju ka peuting. Antukna Angga nga-WA heula nanyakeun kaayaan Risma. Sanggeus WA dikirim, teu kungsi lila HP Angga disada aya nu nelepon nyaeta Risma. Angga tuluy ngangkat telepon. Assalamualaikum Ris. Mohon punten ngaganggu. Kieu Riz, Kang Angga teh bade nyuhunkeun bantosan ka Risma. Upami teu kaabotan, upami aya informasi Mang Carmat bade pendak sareng Juragan Komar, wartosan Kang Angga nya. Ya, ieu aya patula patina sareng kasalamatan Risma oge. Mohon, hatur nuhun bantosana. Sekali deui upami aya informasi Mang Carmat bari nepangan Juragan Komar wartosannya. Mohon. Assalamualaikum. Beres nelepon, Angga maehan HP-na, tuluy ngagoledag deui. Geus kitu teu kungsi lila les Angga tuluy sare. Isukna kirawan Cihaneut moyan, satu tas beberes di jero imah, Angga tuluy kaluar rek nyar keur mumuluk atawa sarapan.
Angga ngajugjug tukang kupat tahu langganan nu jarakna teu pati jauh ti imahna. Kasampak di jongkok kupat tahu masih kena sepi nu meuli. Biasa mang, cek Angga barang anjuk ka jongkok kupat tahu. Tayona mah Angga jeung tukang kupat tahu geus papada wawuh. Jih, encep mangga calik. Angga tuluy diuk dina bangku plastik nya hareupan meja. Sepi keneh geuning mang. Jih, muhun cep. Seseueurna mah dibungkus. Tema tukang kupat tahu bari ngaladangan. Oh, paingan atuh. Temal Angga keur kitu torojol salah saurang make motor. Reg eureun hareupeun jongko. Sanggeus maehan motorna tuluy asup ka jero jongko. Eta jelema nu anyar datang teh dedegana sambada beungeut kereng buuk jabrik. Nang, kupat tahu ini. Pokna pesen kupat tahu bari tuluy diuk teu jauh ti Angga. Ih, mangga bari dituang di dieu atanapi dibungkus. Di dieu we. Si Mang Kupat mikeun pesanan kupat ka Angga, terus ngaladangan deui jangeun nu anyar datang. Kang, ti payun, cek Angga ka nu anyar datang. Mangga. Angga tuluy nuang kupat tahu. Tekung silila jalma nu anyar datang teh nanya ka Angga. Unten nyi, manawi akmal. Manawi ieu mah. Kena laring nu lamina ngomar atawa Carmad atawa Barman. Komar, Carmad sareng Barman. Nya eta kena henteu. Gebeg. Angga ngagebeg barang ngadenge ngaran nu ditataan ku eta jalma nu anyar datang. Meh we Angga kebesekan. Maksudna tilu nama eta teh jalamina mah mung saurang. Lain, tiluan. Tilu urang. Maknying ngaranna Ngomar, Nyatmat jeung Batman. Leng, Angga ngahuleng buah-buah nu dimaksud ku jalma nu anyar datang teh Juragan Komar jeung si Mang Carmad. Nganu teu apal teh Barman. Antukna Angga tetelepek hayang apal saha eta jalma nu anyar datang teh. Teu terang manawi si Mang apal teu. Jih, teu cep. Tema si Emang cukup ku teu terang. Naha teu dibujeng ka bumina kitu Kang. Cek Angga. Geus paritna tiluan anak ge. Nyah satanyakeun atuh mun apal mah. Temalna semu keheul. Keur kitu Mang Kupat tahu mikeun pesanan ka jalma nu anyar datang. Jih, mangga kupatna ieu Kang. Jalma nu anyar datang nampanan tuluy ngahekok kupat tahu. Jep, teu aya deui obrolan. Disagedengeun nuang kupat tahu teh. Angga mah galecok sajeroning batina. Nya saha deui atuh ieu jalma teh. Make nanyakeun ngaran Komar, Carmat jeung Barman sagala. Moal kitu babaturan bisnisna nu dicaritakeun ku Risma teh. Terus ari Barman saha? Hadena mah ieu jalma urang paling potona sugan we Risma apaleun. Angga tuluy rumpa-rampa kana pesak calana. Ari maksud rek nyokot HP. Nah atuh waktosna kabujeng seep. Aduh, kaum dangu sadayana. Nedah punten pisan. Ieu lalakon jurig panganten. Urang ecageun heula duwi ka dieu. Kumargi waktosna tos teu nyakapan deui. Insyaallah ieu lalakon jurig panganten urang teraskeun deui dina bagian ka-16. Kokituna Mang Jejen nedah hapunten boh bilih aya kakirangan anak tah kitu nya. Mangga
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun parantos ngadangukeun Dongeng Sunda karya Jenal M. Tonton anu dipintonkeun ku Mang Jejen. Antos dongeng-dongeng salajengna.